beres teu beresna akal urang nu janten ukuran teh sada teu sadana halua gitu. Innal insana khuliqa halua gitu. Diciptakeun manusia teh dina kaayaan boga halua. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Cirina teh cenah lamun disangharepkeun kana takdir anu goreng luh lah. Lamun disangharepkeun kana takdir anu alus pedit cenah kitu. Ilal musholin tak kajaba jalmi anu salat. Allazina hum an salatihim daimun. Anu salatna teh langgeng gitu ya. Tajanten ukuran beres teu beresna akal katauhidkeun atanapi katunggalkeun jeung teu acan katunggalkeun pangeran dina sudur atanapi dina akal patokanana teh sada teu sadana halua gitu. Upami dina hiji kesempatan sajeroeun hate urang aya keneh anu ngarahu, aya keneh anu luhla, tah berarti eta teh aya keneh ruang akal nu teu acan katauhidkeun gitu tah. Parios dadangukeun dina hiji kasus tiba-tiba dina hate urang teh aya anu narik napas panjang gitu ya. Ngarahuh gitu ngeluh tak upami ieu teu saenggalna diberesan ujung-ujungna pami orang Sunda terang istilah ngarasula. Ujung-ujungna tina luh lah ujung-ujungna tina ngarahuh teh mun teu enggal-enggal diberesan kana ngarasula. Naon ngarasula teh ngagugat takdir. Nah ari urang jiga kieu da batur mah jiga kitu. Iraha urang rek senang jiga batur tah eta teh kalimat-kalimat ngarasula tos lebet kana kategori kafir eta teh. Teu nampi kana takdir pangeran ujung-ujungna ngagugat kana takdir pangeran lebet eta teh kana kategori kafir kitu maksudna teh. Halua ieu bakal karaos masalah keur jalmi nu boga karep hayang pendak jeung pangeran. Tapi keur jalmi nu teu boga karep hayang gok pendak jeung pangeran mun teu jadi masalah. Gitu mengeluh teh jadi masalah keur saha keur jalmi nu boga karep hayang gok pendak jeung pangeran. Tapi lamun jalmi teu boga karep hayang pendak jeung pangeran ada sadunia ge mengeluh we